yang kermulahan awi mang tah. Oke, gaskeun. Lung heula lah kadinya tah. Oke, sekarang kita akan langsung guys eksekusi. Jadi urang poe ieu teh rek nyieun bedog anu ganteng elegannya poe nama kulantaran rusuh. Jadi ieu ngalaan jeroan teh kurang rada di skip soalna urang jam 11 engke rek nyate alias rek kaundangan teh jeroanana lumayan tak kalicina baradag ieu mah keur pelor ka tepelnya. Tah jadi aya nama urang loba ulah loba lila aya nama urang gaskeun sapertikeun biasa ieu geus lempeng kieu mah urang peupeuhan sapertikeun biasa. Tah jadi carita nama urang kadatangan sida dan poe ayeuna hayang nyieun bedog cenah anu paragi naon mulahan awi kitunya cek urang teh oke lah potongan anak urang bere anu spesial. Jadi ieu mah potongan golok tebas anu sangat-sangat keren, mantap, ganteng elegan pokona mah. Simak kumarahan pikeun kain ke hasil nanya. Jadi bermacam-macam lah potongan ayeuna bedog anu keur sifatna tebasnya. Tapi di antara sekian potongan anu cek urang pangmadep nama potongan nu pangganteng nama tak ieu nya ieu kumaha kelalajoan mata kena pikeun ka akhir. Emang ieu video bakal rada lila soalna ieu membutuhkan waktu anu lila ngan ku urang lamun di skip loba anu di skipna moal menarik gitu. Oge maraneh moal apa karena proses perjuangan urang nyieun bedog ieu urang teh mengerahkan seluruh kekuatan yang ada demi kalian bisa menyaksikan video ieu anu alus tanya. Pokokna mah simak teh ka akhir tah. Jadi singkat cerita ieu geus palebah hareupna ku urang dibentukeun tuh nya geus sapertikeun kieu tah. Ayeuna urang maju kana palebah belakang alias tukangna tah ieu urang sarua dipek-pekan heula sapertikeun kieu nya tuluy pokona manepikeun ka tukangna. Ngan ieu mah tah nya bering ieu mah teh sateas nu kamari jadi aya perbedaan nu kamari mah rada gehel rada melawan ka urang oge pokona mah rada brengsek tah ieu mah alus pokona mah tuh. Enak urang bentukeun tah palebah tukang nama sapertikeun kieu rada didekokkeun rada didengkengkeun soalna ieu bentukna cik tadi oge bakal ganteng pisan ieu mah ganteng kalem lah pokona mah tah. Enak selanjutna lamun geus ieu mah urang bere ciri heula palebah dieuna ieu keur misahkeun palebah buntut ieu teknikna teh sapertikeun kieu nya tuh. Jadi make besi bulu diketrok besina ngarah dekok tah enak langsung ke palebah buntutna dipaut sapertikeun kieu tah lalajoan we lah sapertikeun kieu tah. Enak urang panjangan sing nepikeun ka cukup we lah buntutna sakumaha panjangna bedog sakieu nya. Sabab ari buntutna mah variatif teu kudu sakitu wae eta mah kumaha bedogna nya kumaha ukuran jeung panjangna. Jadi alus kumahana jeung seseg kumaha namanya tergantung ka hareupna. Tah ieu urang dipautnya sangkan ayeuna meujeuhna weh sapertikeun kieu tuh nya. Tah ieu sing rada panjang ieu mah soalna bedogna panjang kitu sabab lamun pondokna mah engke dikadekeun teh bakal coplok moal pageuh nya. Tuluy we sing nepikeun rada panjang sapertikeun kieu. Capek setik. Tapi baiklah tuluykeun deui tah. Geus tuh, geus alusnya tah geus katingali rada madep ieu buntutna, tuluy paut nya pokona masih madep eta ieu. Bentuk nama geus katingali kumaraneh ge nya sapertikeun kumaha setikna mah. Tah ieu geus mentahan hasilna geus 30% enak urang asongkeun ka si Jagur. Sangkan ayeuna hasilna leuwih madep, hasilna leuwih rapih. Sabab bagian si eta mah naon ngarapihan gitu. Urang mah ngabentukeun sapertikeun tadi enak diberebetkeun ku si ieu tah nya. Nah, teruslah pokokna mah sapertikeun kieu tah. Selanjutnya urang sedikit bercerita atawa tamada kamaraneh hampura anu teh kamari ngomen, nu kamari hayang meuli, nu kamari hayang nyieun, nu kamari anu ku urang can kabelesan oge can karespon. Ieu hampura pisan soalna enak di urang teh keur usum macul. Jadi urang teh sabenerna keur sibuk ku pacul kumaraneh ge tadi katingali dina video nu samemehna atawa tadi dina tayangan nu memehna tah dina detik-detik samemehna teh pacul urang numpuk pisan. Jadi usum macul di urang mah jadi urang bakal mendahulukan anu pendaratang ka dieu kitu maraneh anu jarauh lain ku urang teu dipentingkeun hampura pisan pokona bakal lah engke lamun geus rada nyalse da aya waktu salsena ketika engke geus usum panen mah urang biasana sok rada tiiseun tah eta waktuna urang engke digeberkeun pokona mah keur nyumponan maraneh anu sok ngomen anu sok berinteraksi jeung urang anu hayang oke lah engke mah pokona mah insyaallah urang tapi teu ngajajikeun nya dari takdir mah lain milik urang mah hanya sebatas merencanakan oge kahayang anger teu bisa ngaliwatan takdir gitu eta mah kumaha engke tapi insyaallah lah urang erek engke mah tah ieu. Selanjutna ayeuna urang lanjut deui lah kana proses ieu bedognya bisi kajongjoran teuing tah ayeuna urang herangkeun sapertikeun kieu biasa lah ti kamari oge nya geus biasa sapertikeun kieu. Tah bentuk nama kieu tuh nya ganteng teu cik urang oge katingali bentuk nama ayeuna oge gitu. Tapi ieu ceuk maraneh pasti bakal beda-beda penilaian mah ngan ieu mah versi urang. Jadi ieu bedog tebas, golok, tebas, ganteng, elegan versi urang nya teuing versi maraneh mah gitu. Tapi ieu aslina dipakena oge ngeunaheun sabab anu ngelempay ka hareupna kitu mah dikadekeun teh aya tanagaan oge ngareunah komo lamun bedogna seukeut jeung kuat. Tah eta proses ieu mah sapertikeun biasa nya ieu urang ala lempengna huntuna sapertikeun kieu tuluy nepikeun ka ujungna. Tah lamun geus kieu mah
Selanjutnya enak urang lanjut karena proses ngaherangkeun deui atau ngalemesan make si hamplas ieu tah. Ganti heula euy pokona mah huntuna ya si slepan teh. Enak kumaha digosok-gosok sapertikeun biasa, tuluy sing nepikeun ka herang, sing nepikeun ka rapih, sing nepikeun ka seukeut hareupna. Tah lamun enggeus mah nya setelah ieu ayeuna urang lanjut kana proses penyepuhan nya sakedeung deui urang lanjut kana proses penyepuhan. Tah ieu kira-kira lamun geus alus kieu mah ayeuna urang asomkeun ka si jago merah euy tah ieu nah panas nah beureum lamun geus tah coskeun kana oli sapertikeun kieu nya geus tah singkat cerita nama ulah heula teuing ayeuna urang herangkeun proses terakhir sapertikeun biasa herangkeun madepkeun kinclongkeun ngarah loba anu bogoheun nya sapertikeun kieu tongongna mah sok we gosok ceuk kamari oge si ngora sabab ngarah ngora alus teu porong mah tongongna mah ngora teu potong kena bisi potong kitu tah ayeuna hareupna mah lalaunan kade eta mah kudu hati-hati sebab itu mah kekuatan aya di dinya gitu. Jadi tak geus lah selanjutnya mah urang anclomkeun kana cai pusaka, kana cai keramat ayeuna spill hasilna tah teu tingalikeun madep kieu euy nya ganteng teh cek marane cik urang mah ieu nu kieu nu ganteng teh nuhun geus salajo kana detik anu ayeuna nya sakitu tah ti urang mah. Thank you.